Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang pamirsa, patepang deui sareng sim goreng Dwi Yulianti di acara Warta Sunda nu nyajikeun informasi aktual jeung faktual 27 Maret 2002 hiji. Kasehatan teh penting pisan jang kahirupan manusia. Sabab kasehatan teh nangtukeun pisan kana kagiatan urang sapopoe. Maksudna, lamun awak urang sehat, pasti sagala kegiatan urang bakal lancar. Jeung oge lamun awak urang sehat, pasti jiwa urang bakal kuat. Pan aya pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Janten kasehatan teh faktor penting nu teu bisa disampingkeun. Urang wajib jeung kudu miara kasehatan awak sangkan ngajalankeun amanat-amanat ti Allah. Lingkungan sabudeureun urang teh kudu bersih lantaran lamun lingkungan sabudeureun kotor bakal jadi sarang panyakit. Salain eta, kasehatan teh lain ngan ukur kasehatan ti awak. Urang wungkul nu kudu dijaga, lingkungan sabudeureun oge kudu dijaga. Salah sahijina nyaeta ngaayakeun gotong royong, ngabersihkeun lingkungan sabudeureun urang minimal saminggu 2 kali. Anu dibersihan teh bumi sareng jalanan sabudeureun urang. Pan kabersihan teh sabagian dari iman. Kadaharan sapopoe anu sehat jeung ngandung vitamin oge penting pisan lantaran kadaharan anu didahar ku urang nangtukeun oge kana kasehatan urang. Nyaeta anu nyangkut kana pasualan gizi anu aya di awak urang. Sabab zat gizi teh salah sahiji zat anu dibutuhkeun awak urang. Zat-zat lain nu dibutuhkeun awak urang nyaeta sapertos zat besi, karbohidrat, vitamin, protein, mineral, sareng lemak. Janten kadaharan anu sehat teh penting pisan keur kasehatan urang. Balukar anu timbul lamun urang teu ngajaga kasehatan nyaeta awak urang bakal katerap panyakit. Jeung lamun urang teu ngajaga lingkungan sabudeureun urang bakal jadi sarang panyakit anu ngarugikeun urang. Sabab cek papatah oge lebih baik mencegah daripada mengobati. Janten urang teh kudu salalu ngajaga lingkungan sabudeureun jeung awak urang sangkan bersih jeung sehat. Pamirsa, sakitu wae warta anu tiasa abdi dugikeun dinten ieu. Abdi Dwi Yulianti undur diri. Wilujeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.